Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina padang payungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanja carita dina judul Galura Gunung Malaka bagian ka 13. Mangga ka sadayana cara ketan. Lembur ciangsana sakumah biasana dimimitian ku laku lampahna kadang warga nu geus hudang ti isu keneh ngalakonan laku lampah kahirupan sakumaha biasana, kakocapkeun di hiji imah anu leutik. Saurang aki-aki geus singkil we kaluar karep rek ngalaksanakeun tugas atawa pagaweanana nyaeta buburuh di dudunganana. Horeng si mana horeng eta si aki teh, si aki Kismin teh anu ayeuna geus boga pancen di dudunganana anu ngahukuman dititah gawe di hiji pahumaan nguruskeun kekebonan Juragan Banda. Sabab ieu si aki teh sakumaha kauninga geus ngaleungitkeun hiji domba ti juraganana nyaeta Juragan Banda. Nu kudu digantian kalawan gawe kalawan teu digaji salila 100 poe atawa 3 bulan leuwih. Di kajauhan dua urang jalma ngadeukeutan sapasang laki rabi nyaeta Kang Tarman jeung pamajikana nyaeta Ceung Icih atau Ma Icih teh. Kang Tarman sanggeusna deukeut satuluyna karungu nyarita. Aki kumaha geus singkil yeuh, urang ngalaksanakeun tugas kerja bakti teh. Hehehe, ceuk Kang Tarman semu seuri samang-samang sang awangkong kasih aki ngajakan gawe ka Juragan Banda teh. Sabab hitung-hitung upahan we cenah dina pahit ketirna kahirupan anu henteu nyang hareup henteu mihak ka maranehanana. Sabab susah jeung kasusah kahirupan we nu kaalaman ku eta dua kaluarga. Ki Kismin nyarita, nyaeta tuh dipikir-pikir mah bener Tarman we. Urang teh nincak gawe teh jiga anu kerja bakti ieu teh. Gawe beunang sapoe jeput, sanajan can dilakonankeun lah. Tapi beunang teu digaji hari aki mah. Hari lain kumaha eta gawe digaji sarua atawa henteu kos aki teh teu digaji ieu teh. Ari kuring mah sakumaha biasana we yung kitu we deui. Menang gaji menang buruh 5 perak diminggukeun meureun nincak 35 perak dina saminggu. Ari aki mah meureunan eta kitu teu digaji cenah. Tapi kieu ki aki ulah hariwang atawa salempang kuring geus paut ujung sijikan keur peuting geus badami asa. Dapir aku meureunan si Usrip kudu dibawa mah. Bisa kitu teh mah mantuan, tapi karungunya si Usrip teh keur manggeus eueuh sasaha meureunan kaluarga atawa kolotna ge mung aki-akina jaba arek dibawa kulit bari teu digaji meureun. Tong boroning istilah nama jang barang dahar meureun teu digaji mah. Nah,
Aku mah rek aya kahirupan kamajuan lamun kitu mun kerja bakti ngaranna ge. Tah kuring teh geus pawet jeung majikan teh ki kemae si Usrip mah meureunat cenah cicing nyilu jeung pamajikan. Keur mauker kuring teh teu boga anak meureun ki. Geus 5 tahun ayeuna kuring rumah tangga can dibere nyoi-nyoina acan teu burung-burung acan kapan. Keur eta mah meureun can mirip nya ki. Wah, terus kumaha maksud lain teh ieu teh Tarman. Kieu ki, kapan samemena aki teh pernah ngawangkong melangkah si Usrip jeung saha lamun ditinggalkeun, lamun diajakan oge karunya kapan ari ka Gunung Pahumaan mah. Bari meureunana lah melah. Itu ieu mah kuring teh ngadon badami jeung pamajikan. Nya kumaha cing teh lamun si Usrip geus we kemae cicing jeung kuring atawa jeung pamajikan jang beurang mah saheulaanan kitu laki. Terus aki oge kamari ngawangkungkeun deui. Ringrang cenah ku kaayaan kumaha meureun tina barang daharna. Satuluina Kang Tarman nyarita deui. Oke, kieu maksud teh kieu. Ari kuring teh geus sabab kitu-kitu badami teh kumaha lamun si Usrip mah kun we. Cicing jeung kuring gitu taki. Jeung deui aki mah kemae tong hariwang. Kamari mah kapan arek ngijom lain jang barang dahar. Ka juragan banda kalak mungket meulit keneh kebae laki. Aki ulah hariwang urang saya tudungan we ayeuna mah. Keun jang barang dahar isuk jeung beurang atawa balik mah. Jeung kuring lah urang duakeun pira kusugan teu mahi. Jangan si Usrip we keun kebae. Kapan deui kajaba kuring kula kuri di juragan banda teh. Muruna naon nya istilah nama pamajikan oge saeutik-saeutik osok aya cenah pakuliahan. Si Usrip bisa diajar kula kuli meureunana sakenteuna aya baturna lah. Jadi teu ringrang aki lamun ninggalkeun di imah oge. Bahasa kasarna mah aya nu nalingakeun aya nu ngurusanana kun lah. Kitu cenah ceuk Kang Tarman teh. Haat nulungan meureun kaki Kismin. Ngadenge kana omong-omongan ti Kang Tarman saperti kitu atuh tangtu wae Ki Kismin mah ngarasa bungah sabab ti peuting keneh oge eta anu dihariwangkeun teh. Dibawa mah bisa wae sapoe 2 poe mah si Usrip teh ngan karunya cenah meureun palingan oge kos baheula samang-samang ngangon di juragan banda. Si Kismin bisa babantu sakalian diasuh. Tapi karunya sabab meureun eta si Usrip teh masih keneh budak leutik. Beujeuhna uruseun meureun hayangeun ulin jeung kitu kieuna. Da ari nyaah mah nyaah Ki Kismin kanu jadi incuna teh. Satuluina Ki Kismin nyarita. Wah, halus nuhun Kang Tarman. Nuhun pisan teteh. Aku oge ngasaruglo kada kitu mah. Marahan mah aku oge geus kapikir lamun dina hiji waktu aya nanaon mah arek di tah wae kitu tah ulin ka hiji kitu ka pamajikan Mang Tarman mun aya nanaon. Ayeuna Kang Tarman sorangan ka dieu. Istilahna mah arek nulungan. Arek kadon ngasuh morona kasih Usrip nuhun pisan eta teh. Ayeuna mah geus tong hariwang ayeuna mah nya Usrip ari aya geus singgil eta rek dibawa sugan eta teh ki ceuk Kang Tarman ka Ki Kismin. Si Aki Kismin satuluina nyarita deui. Bener sabenerna mah teteh Tarman. Berpenting teh diajak-ajak we si Usrip teh. Urang nyelu cing teh ka kebon ka kitu. Tapi ari ayeuna kieu mah kun atuh kemae cenah jeung hiji kun Usrip tong kudu nyelu ayeuna mah geus bae cicing di dieu. Capek ka gunung mah kun kebae aki we. Diomongan saperti kitu kudu jadi akina si Usrip mah cicing we. Malah mah satuluina mah dituyun ku nyiji pamajikan Mang Tarman. Diajak ka imahna satuluina mah Kang Tarman jeung si Aki Kismin teu loba carita deui ari niat we ka kebon Pahumaan teh rek ngalaksanakeun pagawean di juragan banda.
kakocapkeun Ki Usrip punten ya kakocapkeun Ki Kismin jeung Kang Tarman mah digawe seperti biasa seperti umum seperti ilaharna jalma anu digawe di Juragan Banda gawe sapoe digaji sakumaha ilaharna kajabati Ki Kismin anu digaweana teh teu diburuhan sabab cenah kudu mayar hutang domba teh saminggu 2 minggu pagawean sakumaha ilaharna di lakonan kalawan teu aya halang saumumna we tapi cenah aya karasa bedana utama nama ku Ki Kismin amun samemehna manehanana ngan ukur ngarit atawa ngagiring-giring domba nuringan aya nama kudu asruk-asrukan kudu ngurus kebon sanajan teu naktak budak tapi keukeuh we kudu digawe sabab ditarget cenah dihanca ku Juragan Banda mah ari Juragan Banda dina barang titahna teh kasar tur garihal malahan mah sok bari nyarekan sagala rupa lamun aya pagawena anu teu bener atawa teu saluyu kana kahayang manehanana sasakali Kang Tarman osok ngupahan da kitu cenah bakatna Juragan Banda mah lamun dina tutah-titah putuh etah gawe di kebon teh ngomongna kalawan kasar tur garihal eta kebon anu sakitu upluk aplakna teh ngan ukur digawe anu kuduaan malahan mah sabenerna mah Kang Tarman teh ngarasa genah sabab ngurus kebon anu sakitu legana teh ayeuna mah dibaturan ku si Aki sanajan dina hate leutikna karunya sabab ari Ki Kismin mah digawena teh kalawan teu digaji tapi lamun dipikir-pikir deui mah Kang Tarman gawena di Juragan Banda ge asa ku kabina-bina teuing cenah sabab buruhan 5 perak anu dibere ku Juragan Banda gawe sapoe teh biasana dibatur ngan ukur ti kalohor tapi ieu mah kudu dilakonan kalawan tika burit malahan mah kudu tika mangsa sore atawa asar sanajan pagawean teu saimbang jeung buruhanana Kang Tarman teu loba carita dipikirna ari gawe sakumaha ilaharna di sawah atawa di kebon anu teu unggal poe mah sanajan bari gede atawa waktuna heureut cek manehanana cek itungna Kang Tarman rada leuheung di Juragan Banda mah sanajan leutik oge meureun mayem itung-itung pangiket we pagawean ti lohor ti kaburit mah kira-kira wanci waktu sabulan teu karasa ku Kang Tarman jeung Ki Kismin digawe di Juragan Banda tapi kakolotan Ki Kismin henteu saluyu deui henteu mihak deui kana kahirupanana Ki Kismin dina hiji waktu galingging paranas tiris nu satuluy mah ceger we cenah gering parna nu teu lila ngan ukur ti poe ieu Ki Kismin teh tilara dunia si Usrip anu ditinggalkeun ku akina kalawan moal balik deui tangtu wae berenang sabab geus tilar dunia si Usrip sedih nama sedih ngan berenang geus kudu dikumaha deui sabab geus kudu kitu titik tulisna dina hiji peuting aya cenah saminggu kalangkung tina maotna si Aki Kismin teh di imah Kang Tarman Ceu Icih jeung si Usrip ngariung we ti luar keur ngawarangkong Ceu Icih nyarita naen mapana ieu teh kudu kumaha urang teh lalampahan teh kapan meureunan si Aki teh geus tilar dunia kuring mah lain hariwangku urusan si Usrip anu sapopoena tapi kuring mah jadi palalaur ieu Juragan Banda teh sabab meureun Ki Kismin teh dieu teh oge masih kena buka hutang ka Juragan Banda sabab pagawean anu kuduna 3 bulan teh ngan ukur karak
Meureunnan kira-kira sabulan karak dibayarna teh kumaha atuh eta teh? Gitu cenah ceuk Mak Icih atau Ceu Icih ka salakina. Ya eta pisan anu keur dipikiranku bapakku akang oge ieu teh Icih. Ceuk Kang Tarman bari nilepkeun kana sukuna diuk nu asana sila tutug jadi sila ipis. Samemehna oge ukur di makam kamari. Ieu jalma-jalma teh ngawangkungkeun urusan kikismieun ka Juragan Banda. Malahan mah kapan kasaksian ku maneh Icih. Ieu Juragan Banda teh ngawangkongkeun urusan taneuhna kikismieun anu aya cenah kudu dijual jang pake dipikir mayar hutang manehanana. Nya meureunnan dikitu-kitunya bener kitu bener kumaha deui meureunnan. Ari ayeuna mah sabab kikismina oge geus tilar dunia. Jeung di lamun ayeuna kudu mayar hutang teh mah kudu kumaha deui. Kan meureun karunya we ayeuna si Usrip. Lain ukur teu boga aki geus teu boga sanak kadang kaluarga deui. Tapi oge harta teh tinggal ti kolotna teh kudu dijabal tah ku Juragan Banda. Wayahna we Usrip teu naon lah kebae cicing mah jeung akang we di dieu. Malahan mah tong loba ieu tong loba pipikiran anggap we mamang teh bapak sorangan atawa dulur anjeun atawa kakak anjeun kitu jadi masalah. Nu penting mah anjeun tong lirang kebae si aki mah ikhlaskeun we tong loba jadi pikiran urang cicing we ti luar di dieu. Ceuk Kang Tarman nandeskeun eujeun nangtukeun kana hiji kaputusan. Waktunya relek hanteu karasa. Geus aya 3 taun weh cenah ti saprak kikismieun tilar dunia jeung si Usrip ayeuna mah cicing ngiru-hirup eujeul tatanggana nyaeta Kang Tarman teh. Dibaturan jeung pamajikanna Kang Tarman nyaeta Ceu Icih. Ari urusan hutang mah jeung Juragan Banda anu meureun lamun diwariskeun teh mah ka si Usrip geus teu dipikir-pikir geus teu diwangkongkeun deui sabab dianggap beres we ku Juragan Banda. Sabab kumaha rek teu kitu Juragan Banda ngarasa untung hiji doma bisa digantian ku sa bidang tanah anu ditinggalkeun ku Ki Usrip. Duh pahili waya anu ditinggalkeun ku akina si Usrip nyaeta Kikismieun teh. Si Usrip anu ayeuna geus nincak umur 10 taun. Manehanana molonton cenah awakna teh ngagedean tur hirup sanajan henteu disenangkeun ku Bi Icih jeung Mang Tarman. Tapi kawilang aya nu ngurus weh atuh dina kahirupanana si Usrip teh kaasup rada senang sabab aya nu ngurus teh. Ari Kang Tarman jeung Bi Icih ngarasa bungah sabab salila eta ieu 2 keluarga laki rabi teh teu boga anak wae acan dititipan anak wae. Atuh kanyaah jeung kabogana teh teu dipikir deui dipasrahkeun we ditamplokeun ka si Usrip sanajan budak deungeun-deungeun tuah lahir teu puguh itu ieuna tapi kuduanana ieu si Usrip teh diurus kalawan taliti pisan. Nya kitu deui si Usrip anu diurusanana teu ngahesekeun tur meunang dipikanyaah atuh kahirupan ieu keluarga anu asalna misah teh kahiji nyangeureun. Jadi keluarga anu bangun nu bungah sanajan dina kahirupan anu sakitu balaratna anu sakitu susahna. Kakocapkeun dina hiji waktu
samangsa-mangsa kekayaan di saung. Si Usrip anu ayeuna geus bisa cenah mantuan ka Mang Tarman, malahan mah rajeun osok kula-kuli oge ngilu kuli jeung Kang Tarman di kebona Juragan Banda. Tina hiji mangsa pabubeurang harita teh samangsa-mangsa euker reureuh heula jelangan heula reureuh dina tengahing gagawe barang gawe di kebona Juragan Banda. Kang Tarman cumarita, lain Usrip boy kieu jang ojok bapak mah anjun teh ulah minum teh ngilu ka kebon sabab karunya si mak kudu dibantuan ku anjun oge. Kan wayahna beureun sapoe dua poe kaharep mah ngilu heula jeung bapak sabab bapak teh yeuh kagok yeuh aya pagawean anu kudu dibaturan utama nama yeuh keur kudu pagawean anu kagok kudu aya dibaturan sababari ku sorangan mah asok dari bapak teh nya. Mohon bapak nyari Usrip mah kumaha bapak wae di piwarang giring heula ka kebon mangga di piwarang ngarencangan deui mah icih mangga kitu cenah ceuk si Usrip teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan caritana mangga diantos wae dina episode salajengna. Wilujeng tepang deui. Perbios.